Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton setia Bim Bim Kreator dimanapun berada. Untuk kesempatan kali ini kami membuat film bertajuk Drama Keluarga ya. Dan saya mengambil cerita ini adalah skenario dari Mas Yusuf. Saya sutradaranya, ini pemain semua. Saya coba membuat suasana baru. Genre kami itu bermacam-macam, dari mulai komedi, terus ada juga action, ada juga horor, ada juga roman, dan sekarang saya coba membuat genre bisa dikatakan drama keluarga religi lah. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, dan mudah-mudahan yang menonton film ini banyak yang suka lah. Intinya mudah-mudahan film kami diterima dengan baik oleh masyarakat. Dan selanjutnya ada pesan-pesan sedikit pesan moral dari Bang Usup, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kenapa saya bikin ada adegan orang tua? Karena walau bagaimanapun orang tua itu adalah segalanya bagi kita. Orang tua adalah keramat. Betul. Baik buruknya anak itu tergantung kepada orang tua. Karena apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung kepada ridhonya orang tua kepada kita. Di sini disisipkan satu orang tua. Kenapa saya tidak pakai ayah? Kenapa saya tidak pakai ibu? Karena di sini ayah berperan. Terkadang kita lupa sama yang namanya ayah, sosok perjuangan ayah. Padahal ayah itu setiap hari banting tulang mencari nafkah untuk keluarga. Itu sangatlah susah, sangatlah berat. Nah, di sini kita sebagai anak, kita contoh, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi anak yang berbakti sama orang tua. Amin. Juga buat orang tua kita khususnya yang memang sebagian dari tim Bim Bim Kreator beserta saya juga di sini yang sudah kehilangan sosok ayah. Semoga ayah kita semua yang sudah ditinggalkan ini semoga diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Dan juga buat ayah dan ibu yang masih ada dari Bim Bim Kreator semuanya, semoga mereka ini dikasih kesehatan, juga dikasih rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin segitu dari saya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Pak, kenapa di mana? Kumaha neng? Bapak tadi jadi itu dicai. Aya naon nek kemana? Pak, nengek lama ini rencangan. Mungkin paling ulih nama atau isaan. Kumaha bios teu? Tas Isa nya kahadea sareng ngomong-ngomong teh ulihna. Ege jeung saha? Ari jeung istri mah teu naon, ngan jeung pamaget mah kahade hati-hati ulah sok ieu sing bisa jaga diri. Pokona namanya bapak mah pokona alim ngadangu neng kumaha-kumaha di luar, pokona ngajig ka amang mah. Pas ya, udah balik lagi pada sang istri, mau sang pamaget ieu. Ih, geuning bapak acan damel. Tak acan pan ieu rada kirang enak badan bapana. Nya pokona mah neng jig we bade ti payun mah, bade amang mah ngan kade ceuk bapak kitunya hati-hati ari bapak mah kege lah badan rada enakan badan mah. Bade tenang we bapak mah. Oh, ngatunya Pak, neng balik angkat Pak.
gede neng. Coba mun apal maneh bapak gawe kuas kumaha. Jigana meureunnan maneh mau narima kaayaan bapak. Andai mamah maneh masih ayah. Sigana maneh mau kieu neng. Hampura bapaknya neng. Bapak mah sebenarnya kikiran teh. Kusabab hayang nempok neng bahagia, nempok neng sarua jeung batur bisa kabeuli itu ieu. Sabab bapak teu boga pagawean anu lainna, bapak pikiran kapaksa. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti neng bisa jadi jalma lebih kaharep ku bapak. Duh, nah bapak teh kemana nya? Langsung balik gitu. Pak. Pak. Geuning kok teh neng hiji na kana. Kira perasaan neng foto teh di dieu teh hiji, nah geuning eueuhnya. Nah kusaha teh dibawahna teh ke hati.
Neng ini geus datang. Nih Neng, ieu mah ieu acuk bapak kotor. Ampun Entena. ngali Pak. Henteu kotor ieu mah acuk. Kayak ieu mah anu bapak. Wih damel, Pak. Ji, panah eta naon? Ari sugang teh oleh-oleh. Ieu mah baju kotor Neng, bapak mah teu gaduh acing, buru-buru masak oleh-oleh. Neng mah geuning geus uwi, sugan teh can uwi. Bapak teh tadi teu ngageroan teh sugan teh neng teh can uwi. Rupana terus uwi. Pan Pak, ada bencanganan menuju Eperyogi. Neng teh uyuh we lah da bade damel naon ning di ditu ge kalah ulang-ulang. Ayo nama jig, iba, kerajik, nama gerak mam, tadi ditunya. Bapak tadi terus masak luka masak nama sing sabar we nya da teu aya naon. Jig iba kerajik, tuh tos asar. Naon Pak? Parun tenjang. Mangga Pak. Bari ka mana Pak? Pada damel biasa we lah tadi itu nuju naron atuh. Nuju kieu we Pak, ya nuju nalongkrong. Biasalah pengangguran nih. Mun atuh, mangga lajeng kan? Mangga. Dul, ada eta bapak yang niat gawenan naon euy? Nyawa atuh da urang kitu nyaho ngan osok lebih ka peuting da eta teh. Ih, nya gawe naonnya eta teh nya? Lah ulah teh nguruskeun batu mending ieu we ge nyanyi. Sok atuh ayo. Kuat. Nyanyi naon sia? Bang Jali kuat, Bang Bang Jali. Jali. Oh, sok atuh. Bang Jali, orangnya yang dermawan. Bang Jali terkenal sedunia. Sagedeng di bulan Agustus. Heeh. Terus akhir Juli mulai ya perlombaan gitu. Ya, cenah mah aya cip si guru. Di mana? Tadi Cipiit poli. Biasa eroyan. Hadiahna gede jang. Naon hadiahna? Ke haji cenah umroh. Lah sing bener sih teh. Heeh, cangakeun ih haji itu nu sponsorna oge. Haji naon? Yang boga kami. Nya eta haji biar aja deh sebenar. Heeh, aing mah asli. Terus orang cang jadi bebencongan bagus pisan mah. Heeh, hayulah aing mah gawat. Ajak we barudak deui nya. Ayo. Si ieu. Saha? Si Siup.
Sama gua ngomong teh. Iya dah iya Jang. Ngomong ada jam seberapa? Setengah 4 jam. Mau latihan ah? Ya, aku udah nama latihan enak teh. Nek koli isu kasih kumaha. Ya, baru udah karuh wae cak yang oke dah. Karena dibudak teh. Ya, Ayo kolin wae nya. aing geus ngadaguan geus panggiatna ge. Dah hayang iluan aing kamari jauh-jauh. Kemarin heeh. Ya, heuh aing selila di kota ih. Asia eta nonton naon? Ih, aing nonton YouTube ya, nu kerame ayeuna di Ciamis, Jang. Itu Ya. berapa tuh? Bim-bim kreator dulu ku sia ye. Mana? Ya, subscriber lagi tereh naikna. Bisa baraha eta sekarang? Dung OTW 1000, Jang. Anjay, mantapnya. Tuh video nang Solo, Jang. Mana? Iya, teu tah. Eta mah juga di nama nuat tuh. Ih, Oh, kela. oh tah kadinya. Ieu tah. Tah, bener. Tuh, BBC, Jang. Bim-bim kreator. Manyawi teh euy beuki dieu da. Cai aing manu narongton teh bari subscribe belah nonton unggul heuh. Oh, kurang lama. Aduh, orang teh beuki giat. Yo Jang, hari nonton YouTube bim-bim kreator teh sok irahan nanyakeun tayang-tayang wae. Terus? Video mah pasti loba, bim-bim kreator mah nyeunan wae enak mah. Ngan sia teh ulah sok ditonton unggul. Subscribe lumayan. Subscribe ya. na eta teh. Ieu kieu Jang. Lain dicakrab lain. Ayo Jang, bim-bim kreator tempo videona ye. Eta. Tuh heueuh tempo we. Rame eta teh lucu. Ih, lain lucu deui Jang. Pokona mah di dinya Oh, itu subscribe teh. tah kitu subscribe tong ditonton wungkul Naon aing itu mah. juga gambar lonceng di eta mah di post. Nah, teh kumaha lonceng teh fungsina? Yo, engke teh lamun bim-bim kreator aya ngupload aya pemberitahuan kan HP teh Jang. Oh, gitu. Heeh. Makanya Makana aing dipencet atuh eta na, anu babarin. heueuh lah, tuh tong ditonton wungkul Jang karunya urang keun Aya bajuna eta teh. Aya, pokoknya mah yo tonton we dina ieu aya nomor HP-na tercantum Jang. Kurang tinggal WA we ayeuna mah geus online Jang, gampang. Oh, gitu Heeh. Jang. Seger euy. Ngiring amin. Aku tak mau jika mau aku dimadu. Pulangkan saja ke rumah orang tua. Pulangkan saja ke tempat orang tuaku. Aku tak mau jika mau aku dimadu. Pulangkan saja ke rumah orang tua. Pulangkan saja ke tempat orang tuaku. Ganeng atuh. Juga urit pakolan astagfirullahaladzim teuing. Apa itu gitu? Jadi ngamen Iya, iya, iya. nuhun Sini ayo. nuhun ya. Keur parosing teh banci kaleng segala lah. Ganeng keun pisannya. Panji segede drum, buset. Aing mah. Pengen doakeun bapak sing meunang rezeki neng, bapak ngobati dihina, sebuah diece, sebuah kumaha. Bapak mah hayang ningali neng bisa sakuliah, bisa sekolah jeung batur. Neng, bapaknya ah bisa neng, doakeun bapaknya neng.
Bapak sing bisa melarian artos sing seueur. Bapak sedih, bapak dihina, bapak geus capek neng sebenarnya mah kikian teh. Doakeun ya neng. Deng, karunya teuing eta jalma. Teu laki, tak awewe. Nya awewe mah da aya kumisan eta mah. Deng. Jangan duit kuat ngamen kitu. Allah.
Bukan cai bu, biasa. Mangga sok cari kena di dinya. Ih, gening mirip-mirip pinjing bapak. Ih, buah apa pakai itu teh? Ah, tapi piraku. Orang mah jadi penasaran iya teh. Ih, geuning si genut tadi ngap tukang ngamen teh. Ah, eki bere kalau ngalios manten. Apa tuh? Oh, enten ada. Kata Sudah minta apa?